Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadayana, wilujeng tepang swanten dina pengajaran secara online atanapi virtual. Materi biantara. Tujuan pengajaran anu kahiji nyebutkeun struktur biantara, nu kadua bisa nyusun teks biantara singkat kalawan tema nu tangtu pikeun ditepikeun di hareupeun kelas. Anu katilu bisa nepikeun biantara di hareupeun babaturan kalawan ngagunakeun lentong jeung basa anu merna. Anu kaopat bisa ngalarepkeun padika biantara anu hade. Biantara miboga arti omongan anu ditepikeun ka balarea sacara lisan, boh langsung atawa dibacakeun tina teks, sifatna saarah sarta ngandung pikiran atanapi pesan anu hayang ditepikeun. Tujuanana hiji mangaruhan anu lian, kadua mere pamahaman atanapi informasi, anu katilu nyenangkeun kaum dangu. Teks biantara boh anu ditulis boh anu dilisankeun runtuyan atanapi babagianana sarua bae nyaeta aya bubuka, eusi jeung bagian panutupna. Biantara miboga tujuan diantarana nu kahiji informatif, nu kadua edukatif, nu katilu entertain, nu kaopat persuasif. Anapun informatif nyaeta biantara nu boga tujuan pikeun mere informasi ka balarea ngeunaan hal-hal nu can dipikanyaho ku balarea. Anu kadua edukatif nyaeta mere pendidikan atanapi mere ilmu pengetahuan, mere edukasi ka balarea. Anu katilu entertainment nyaeta tujuanna pikeun hiburan. Anu kaopat nyaeta persuasif nyaeta pidato atanapi biantara anu tujuanna pikeun mangaruhan balarea sangkan ngilu naon anu ditepikeun ku nu biantara. Metode dina biantara nu kahiji impromptu, nu kadua ngapalkeun, nu katilu naskah, nu kaopat ekstemporan. Anu kahiji metode impromptu nyaeta metode anu teu ngapalkeun atanapi spontan. Anu kadua ngapalkeun tangtu berarti aya teksna anu kedah diapalkeun ku urang. Anu katilu metode naskah nyaeta metode nu kucara macakeun naskah anu tos disayogikeun. Metode anu kaopat ekstemporan nyaeta metode anu nyokot gurat badagna dina teks biantara. Anu salajengna nyaeta guna biantara. Guna biantara nu kahiji nyaeta pikeun rupaning kapentingan, nu kadua ngaronjatkeun ajan diri, nu katilu ngarojong leadership, nu kaopat jadi puseur paniten masyarakat, dihormat jeung diajen. Naon maksudna? Pikeun rupaning kapentingan nyaeta nalika urang pidato atanapi biantara pasti aya hal-hal nu hayang ditepikeun ka balarea. Anu salajengna ngaronjatkeun ajan diri nalika urang biantara tangtos ieu urang bakal tatahar, bakal nyiapkeun diri sangkan leuwih sampurna. Anu katilu ngarojong leadership otomatis nalika urang diajar biantara, urang diajar kumaha jadi pamimpin dina nalika rek macakeun biantara. Anu kaopat jadi puseur paniten masyarakat, dihormat jeung diajen. Tinangtos nalika urang mayun di hareupeun balarea, tinangtos urang jadi paniten masyarakat sarta bakal dihormat. Naon wae nu diucapkeun ku urang sarta bakal diajen, naon wae nu ku urang dipaparkeun. Jenis-jenis biantara diantawisna aya ceramah, pepedar, laporan, pamapag, natar, jeung kampanye. Struktur teks biantara dibagi tilu. Aya bubuka, eusi, jeung panutup. Dina bagian bubuka aya salam pamuka, muqaddimah ngahaturkeun nuhun ka nu hadir. Dina bagian eusi aya nepikeun inti kahayang nu hayang ditepikeun ka audien. Anu bagian panutup aya sanduk-sanduk nepikeun doa sarta salam panutup. Kanggo contoh kekecapan tiasa ditetana dina struktur
struktur teks biantara dina ieu slide. Teras upama urang erek nyieun teks biantara tinangtos urang kedah merhatoskeun hal-hal sapertos dina layar. Diantarana tatag nyaritana, aktual temana, moneul eusina, alus basana, ngandung wirahma. Anu supados gampil urang ngapalkeun, urang singket wae janten taman. Tah eta patokan urang dina nyieun teks biantara. Cara milih topik. Diantarana topik you know, topik anu ku hidup di pikanyaho. Terus topik you love, topik anu ku hidup di pikaresep. Terus topik your audience care about, artinya topik anu ku audien dipahami. Eta rupina dina milih topik janten kedah include sadayana hiji hidup paham, hidup resep, oge audien oge sami paham resep kana naon anu kurang dibahas. Hatur nuhun, rupina sakitu materi biantara ti Bapa, mudah-mudahan aya guna jeung mangpaat. Pek ku hidup baca deui, tonton deui, regepkeun sing demet, sing taliti, anu kira-kira teu kapahaman, mangga tulis, pek tuliskeun, pek komen dina bagian handap. Hatur nuhun.